Alhamdulillah ayi geus beres pada karaton ece teh aya namanya nyalse. Ayi geus sagala beres mah ece teh jong-jong. Ayi geus jong-jong kieu mah beureun ece teh bisa update status. Nya sanajan di DHC sinyal oge ayi. Nya kana naon ayi da HP mah di mana ge aya nya. Nya alhamdulillah da ayeuna mah jelema teh geuning nya ayi lamun teu nyieun status sapoe teh kali gata awakna teh. Sagala rupa dijieun status. Rek ka mana keur kumaha rek naon rek dahar sagala rupa dijieun status. Jelema ayeuna nya ayi tombor kitu ayeuna mah rek ngising dijieun status. Maka jemput tewe ngaheujeun. Maka jeung di dinya teh duh keras banget. Asa ngising bener teh ieu. Jelema ayeuna mah sagala rupa dijieun status. Teu naon da geus jamana ieu. Ngan anu jadi omat teh ieu, omat teh cuma ngabejaan nyen status teh kade cing ati-ati. Sabab naon ayeuna teh aya undang-undang ITE. Tina jari-jari bisa berujung jeruji numawi nyen status TKD ulah sara ulah ngahina batur nya ulah ngaledek batur komo kana fisik mah ieu baka asup undang-undang ITE teh nyen status mah kitu we anu pikaseureun anu ngajak pikabungaheun we ngajak bebeneran pasya jeung salaki mah ulah dieun status. Aib teh ece. Aib na salaki teh kudu ditutupan kudu jadi pamajikan. Aibna pamajikan kudu ditutupan ku salaki. Omat pasya jeung salaki jeung sahawa ulah dieun status. Sabab eta teh bakal nemongkeun kabodohan diri, nemongkeun ka aib sorangan nemongkeun aib sorangan teh ayinya omah teu mata padi ka urang dieu kali nyen status mau umajak mah teu naon sok we eta mah da ayeuna mah geus zaman itu ieu mah pas saya dijieun status satu tatangga teh apaleun ya ieu jadi we aib sararea nya ayeuna mah jelema mah rek teh kitu kumaha atuh aya jelema ayeuna mah ngapoe nyekel HP sawer kukurahna tah jadi kadang-kadang HP teh jadi kebutuhan primer udang sare ngoprek HP meme sare ngoprek HP nya ieu jelema ayeuna teh naon da zamanangan kade ulah kajajah ku teknologi ayi ulah nepi ka urang teh cul kewajiban cul naon cul anak cul salaki cul pamajikan HP we dioprek ulah salaki gergeri ngaringkuk geus ripuh dina kasur teh ngaringkuk salaki lain buru-buru dibawa ka puskesmas jepret dipoto ulah ya ditulisan nih aduh suamiku kasihannya mencret GWS ya sayang GWS jerawapat siap ya ini kade kecil buru-buru bawa ke puskesmas dipoto itu jarang-jarang zaman kade HP dina HP teh bayi sagala ayatin mimiti urusan sajadah nepi ka urusan haram jadah aya na HP komplain nya mata kade murang kali nu kagungan murang kali geus kagungan HP teh cing kalifi kada diawasi ai sabab penjajahan lewat teknologi teh leuwih berat teh bakal ngalunturkeun mental bangsa urang teh ai nya nu diarah barudak murah heula nu diarah barudak leutik heula nya sakira-kira can apa kana mulah milih matong gua ka dibere HP budak teh nya gitu ai alhamdulillah ayeuna mah ece bisa digawe di karaton
kaangkat harkat derajat teh salaku kaum wanita nya beureun katingali ku ayi anu mah awak keceu teh lingsing awak keceu teh ayeuna mah katingali meureunnan aya meureun deuleueun da baheula mah awak keceu teh teu kieu atuh ayi awak keceu teh baheula mah pegang katungir-tungirna lamun ngaliwat ka dieu teh ka kampung Sirna Rasa boro-boro aya lalaki nu ngareret baheula mah ngadon maliceun beungeut komo jero oking mah mun ceung ngaliwat teh cing karcuis tuh cenah si rorongkong hirup ngaliwat kitu atawa si triplek beda ceung ipis tapi ayeuna mah lamun ceung ngaliwat ka dieu teh wah lalaki teh atuh ayi cing sararuit atuh make jam wit kamana bebek cenah kamana ayang ayawan nyebut ka ece teh kamana bunda ada cenah ayeuna mah awak ece teh cek urang dieu mah cenah awak ece teh mah geus samohai ayi samohai seksi montok dan aduhai aya deui nu nyebut awak ece teh bohai naon dari bohai bau hayam ayi kawean dengan we hayam nya da baheula mah ece teh goreng nasi goreng nasi kumaha goreng nasi kumaha ulah beja-bejanya ieu nya rek curhat ye asli wah di beja-beja asli ieu mah opat-opatna we antara ayi jeung ece nya omat ulah di beja-beja deui ece rek curhat napa cek nama eta nya ieu dangukeun ku ayi lain naon di dieu teh loba urut ka konsep loba mantan saha wae mantan ece hayang apa mantan ece apa nu boga hajat Bapak Haji Babai eta teh mantan ece lagi bager ka ece teh urang poe menan kota bagur mata ece lamun ngalangkung ka bumina teh ka bumi Bapak Haji Babai alasan ibu hajahna sukara aya amun ece ngaliwat teh ibuna teh bae deuk ka ece nya ada beren sembokur ka ece cemburu ngomong jaro oking mah budak-budak teh ka ece nya tergila-gila jaro oking mah ka ece itu ayi cenah ieu mah da cican apa karena mangsa ece dikandung ku pun biang yuswa 3 sasi dina kakandungan pun biang teh sabenerna mah ece teh geus dikantunkeun ku pun bapa ayi teuing eta jadi ece gubrak galap dunya teh apa dipameut teh jadi kolot jadi anak yatim ece teh ayi dicak umur 3 tahun pun biang ngantunkeun di mana deui cenah ngantunkeun teh di sawah keur naon di sawah ujung ngaramet ayi banyak kaonangan ujung ngaramet di tengah sawah kabentar gelap hujan ngaririnci kai batur memaruli kai itu ai pun biasa da meureunan butuh bangeuskeun anca ayi di tengah sawah teh hujan ngarincik ketongengan nya ngarame meureun ari gelap asa ditantang ayi aya jelema totongengan nah eta mah buledak ayi cungcurunganana teh kabentar gelap pun biang nepi ka rengek tutung cungcurunganana teh kita nggak ini cungcurungan atau di bentar gelap rengek kanu seuri rengek kita ini ece teh umur 3 tahun jadi anak yatim piatu diurus ece teh ku kuat kadus iya kita teh wa ece nya ai kadus iya dalam meureun sibuk jadi kadus teh cakah cikih wae ka itu ka dieu nya ece teh umur 3 tahun teh rek kieu teh ka itu ka Pelabuhan Ratu ka kota ka Pelabuhan Ratu we ece rek digawe nya naon we di ditu mah ieu kala-kala udang atuh nya tawang ngabongkar karang mending herang tawanya atal laut
Ojek lempangnya teh dia teh jalan teh ayeuna mah rada leueuh baheula mah leuwih awut-awutan dia tuh jalan ka dieu teh lempangnya ojek teh kitu tah pas ditu pas di leuweung kebon karet eta mah gajeng teh lalaki ti luar ojek umur 8 tahun dipegak Gusti lagu ngerek lompat di tukang aya kaharep aya kakikir aya Gusti ojek dikenyang terus dibawa ke kebun karet terus Gusti aing umur 8 tahun geus aya nu merkosa nasibat eta diantai aing ku tiluan aing beres merkosa nyokolan duit ka teh 1.500 aing ditarima we ya ditarima we da butuh kudunan meuli 500 ewang berhiji mah soek duit tadi aing ya nepi ka ayeuna ge dilaminating kita duit nu soek teh yang naon heh jeung dilaminating yang keur naon kenang-kenangan yang teu beunang teh nyata duit 500 kolektif umur 12 tahun geus diperkosa deui ari teh mah ku supir angkot aing diantai ku gendepan beres merkosa mere duit 80.000 alhamdulillah rada gede hari teh alhamdulillah sagala meninang teh euceul diperkosa baheula nya ampir ngapoe aing cuma diperkosa tuh da eta we hasil diperkosa teh kabeuli kontrakan opat hasil perkosa kadang-kadang maka jeung kabuli miong sila lupa matak miong eta mah dilani ku ece si geboy nya ece teh kitu aing ngapoe atuh dia cuma diperkosa dalam mun teu diperkosa sapoe teh jangar kana sila teh mun perkosa sapoe teh awak teh ngabiklik gitu jangan paker gaganyang rek teh kitu kumaha ieu rek teh kitu kumaha aji hirup ece di jalanan da apa didikan agama jeung dari agama tapi di santri jauh ti ulama jauh ti ustad jadi ece brutal kitu teh gara-gara teu berpendidikan agama ayeuna ece mah ai muringkak puluh geus apa kana bag-bagan agama kadung ece teh baheula kitu patut ece teh hayang tobatanna suha aji hayang kagolong jalma-jalma anu husnul khotimah ai mata keceu lamun beres salat teh ai dina sajadah teh baseuh we ai cuci mata ci hujan ai teh sia nanya deui atuh yang cai mata yang tobatanna suha kamari ge ece alhamdulillah ece syukuran ai numpang syukuran naon ece ece tamat ikro hiji mana nilai 4 tahun teh ai ye aing kan bae nu penting mah ece bisa we nya ai nya mata ece mah kan bae ketang baheula mah meureun jadi peueunteun ku ece nya ai ngan ece mereka nu awe mudah-mudahan urang dieu ABG na istri-istrina wanojana urang dieu ABG na urang kampung Sirna Rasa RT 3 RW 4 Desa Sinarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi khususna umumna urang Jawa Barat sadayana istri-istrina cing janten istri-istri anu soleh amin amin ya Allah ya Rabbal alamin bagi naon neng istri solehah teh dignas dina Al-Qur'an dibahas dina hadis tong tebih-tebih atuh kana Quran jeung hadis para pencipta lagu di urang pujangga seueur anu ngadamel lagu bertemakan tentang istri nu salehah contohna aya lagu Bapak Haji Roma Irama Raja Dangdut ngadamel lagu anu fenomenal anu melegenda nyata istri salehah kadangukeun ieu aya dina HP ece ieu nya ieu paranti live TikTok ieu dina HP ece urang setel nya ieu dangukeun ku ayi ieu coverna Bapak Haji Roma Irama istri salehah dangukeun urang supaya setiap keindahan
perhiasan terindah. Hah? Apa dia HP layar jebrod di muka? Tuh, kamu ke. Setiap keindahan adalah perhiasan. Ya. Naon perhiasan dunia? Laut, leuweung, langit, bentang, bulan, panon poe, sungai, jeung sajabana tatanggalan kabeh eta teh perhiasan dunia. Tapi eta kabeh teh bakal eleh aja. Usaha ku hiji istri anu soleha. Nu mata kece ibu emak neng sing gede hate sabab naon perempuan adalah makhluk terindah di muka bumi ieu upami ece jadi istri anu soleha. Dangukeun nyeret lagi. Dangukeun. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hah? Baru biasa itu. Dah pengen malah bentuk itu teu parem. Kamari dia nyewa brimob bener. Teng wajah dua. Keremareman HP nya cuma yang jadi mahal kene mareman aja. Tuh. Istri solehah dangukeun ibu. Bakal jadi teman kamu caroge. Rek senang, rek susah, rek boga duit, rek teu boga duit tetep istri anu solehah mah bakal bakti ngabdi anu jadi salaki. Teu kapangaruhan pahliyah dunya. Magi naon istri solehah boga keyakinan yen suami adalah pangeran di dunia. Rumah tangga kece ibu emak neng bayakeun lipen teh keur salaki. Bayakeun sadawa teh keur salaki. Bayakeun wadah teh keur salaki. Gelis neng capernik neng hanya untuk seorang suami, lain tidak. Ieu mah kumaha ai kaarisan gelis. Kaonangan dangdang bebeakan ka pasar saringit ka warung didangdan ari harapan salaki buladi. Harapan salaki teh utang kubah dina pipi korong garing. Ya, ibu dangukeun istri solehah mah salaki balik di mana balik di mani baik balik di gawe baik balik kulit di antosan dangdang bebeakan kecapangaruhan wah lihat dunia dangdang bebeakan ngaca deui bisa kecapan deui salaki sama kawan-kawan partu bisi bau lalai cing seungit salaki balik ngaca deui balik gelisah bukan karena cemburu, tapi gelisah menanti rindu yang menggebu-gebu terhadap seorang suami. Salaki keketrok. Assalamualaikum. Guru-guru jawab ulang anak buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panutan berai panto dibuka. Tetep socana bari jeung geugeut baledo ku ibu anu ngageleunit ibu salaki balik digawe balik capek dikitukeun ku pamajikan leungit aka capek buru-buru canak parangan balik cium keun bae bawali saeutik tungkul awak salaki tawaran bapak lamun nyebut bapak engkang lamun nyebut engkang ayah lamun nyebut ayah, papa lamun nyebut papa. Bade tuang heula, bade euleut heula, bade ibak heula, eta nepi bade neng heula. Bade teh tubruk, eta nepi bade nubruk teh. Tawaran salaki teh ibu bisi salaki eraan, bisi salaki dusun da loba salaki anu teu menta daerah.
tawaran ku pamajikan cing hideng mun bisa mah hareupeun salaki teh bujur teh centang tengeng hareupeun salaki teh cing seksi buraholkeun susu teh tetet kana sumutna lain sari heuh ceun bae ibu da geus jadi salaki asal ulah di alun-alun gigituanan foto deh akan dikurang pakai Ayo rokok euy. Cinggaira salaki teh ieu mah kumaha atuh da salaki balik di mana teh boro-boro di dagoa yuk kena porsi bari baul gila kena sakit suku nu hiji kana meja nu hiji di kana lemari awewe tengah dampak gitu lalu rimui di dia tah hah kan bau basreng udun di awewe teh peledog lain teh menang udun kade aja ya kade teu pantes ai beuki mah teu naon eta mah kan teu meunang teu pantes unggul dina muuk ramat rancah unggul bangunan antena KTP na kabentar gelap baju urut baligo coblosnya di nomor 4 dina tonggong gak cepat samurai dina sapu bontogel unggul awewe teh salaki ke katrok teh assalamualaikum baud babnu nyungcung assalamualaikum bangkang itu kasalaki tinggal lewihan sora buka mama usia buka dan saya gegabla kokon kan kunci teh ka kubu usia kata kain keluar teh di kunci Dari dia mah. Bray panto dibuka lain di balai dukuin buat menurut carekan di mana wae sia kosim wayak ke kakale mantong balik-balik mau hanyir geus musim seti goblok mantong siapa sim molor jeung lauk hakan luput ku sia uploadkeun koja kana babatok sia tuh nu matak pantes ibu nu matak pantes neng nu matak pantes kece seueur lalaki anu pinah ke lain hati gara-gara awewe jika kitu di lalaki teh atau goblok digitu gede ya deui lalakina lamun hayang ngabogaan pamajikan anu geulis bere duit sing gede duit si aing teh meuli jejer aya goblok sia mah aing keur meuli kolecer aya sia mah aing keur uyah beak keur lipen eueuh kolecer di abul-abuh aya pamajikan diantep kolecer mah beak sabaraha pamajikan mah dahar jeung hulu pedak we tuh meureun di dieu ayinya kudu apa cek baheula mah cenah cek guru ece apa guru ece di kasepuhan gelar alam abah hugi nya abah kasepuhan gelar eta teh guru ece cenah lamun salaki jeung pamajikan teh kudu repok hartina repok teh kudu apal hak jeung kawajibanana hakna salaki kawajibanana pamajikan hakna pamajikan kawajibanana salaki nya lumatak cek apakah dinya mah insyaallah bakal repok nepi ka mamana ge bakal rutut rawut sauyunan sagegeus sapihanean mun cai jadi saleuwing mun darat jadi salebak kitu ai nya ai nya besi ka petingan teuing ece teh daeun keur beres rek diseuh deui ece kerok nya calana jerong sok tahun teh diseuh